Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Comro. Seperti biasanya sim kuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan darajat mawa carita. Mangga atuhnya ka pamirsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita darajat mawa carita. Teuing kunaon atuh hate teh sok karasa panas ngaheab lamun manehna ngomen ka salah saurang babaturanana dina Facebook. Nya ngan ukur dina Facebook. Tapi ari ngomena kitu mah asa teu mikeun. Komo kapan babaturanana teh lalaki. Kungsi dina hiji waktu kuring ngendalkeun katugenah kuring ka manehna. Manehna ngan ukur nyerengeh nenjok kuring nu timburu teh. Kang, hate abdi ngan ukur kanggo akang sing percanten Kang. Geuning manis sakitu mesrana ngomen teh. Ceuk kuring bari hate mah tetep mentegeg. Eta mah mun cariosan hungkul atuh Kang. Da dina FB mah seseueurna ge banyol. Sing percanten ka abdi, abdi tetep nu akang. Teu aya nu tiasa ngagentosan akang. Hate abdi tos kapincut ku akang. Manehna eureun heula nyaritana. Bari neuteup ka kuring manehna pok deui. Sing percanten ka abdinya Kang. Abdi moal jalir tina janggi nu kungsi kalisankeun waktu urang paduduan teh. Hate abdi nu akang. Nilik kitu mah hate ngarasa kaduhung sagede gunung. Geus nyangka teu puguh ka manehna. Kumaha atuh da kuring teh geus nyaah pisan ka manehna. Nepikeun ka sok timburuan lamun maca komen-komen manehna ka lalaki babaturanna dina FB. Kang, abdi ge ngomen teh teu kasadayana rerencangan nu aya dina FB. Tapi jalmi-jalmi nu tos tangtos. Nu tos dianggap wargi, Kang. Teu aya hubunganna naon abdi sareng aranjeunana. Bangbalerkeun pasualan nu karandapan ku manehna. Anu tadina pikiran sumpeg teh jadi bisa gumbira deui. Cindekna FB teh bisa dijadikeun tempat ngabang mukaan, ngabang brangkeun hate nu keur sumpeg. Harita manehna nyarita. Yen manehna kudu dioperasi lantaran hiji panyakit. Pikeun ngabang brangkeun hatena sok rajen mukaan FB nya kitu teh. Ngan nu teu pati satuju teh eta ku kalimah-kalimah atawa kecap-kecap nu ditepikeun dina ngomena asa ngajurus kana mere harepan ka batur. Eta teh kahayang mah ngan keur kuring we wungkul. Sanes ka batur memang egois. Tapi kumaha atuh kuring teh? Nyaah cinta deudeuh ka manehna teh. Kuring ngarakacak waktu manehna menta pangampura soal eta. Dihapunten pisan geulis. Kuring teu bisa nyarita ngan hate noro weco. Kuring egois. Nu kitu wae maneh jadi masalah. Keun weh atuh da moal nanaon.
komoda maneh nama katingalina satiana ka kuring sateh. Panggih jeung manehna teh waktu kuring jeung babaturan sakampus. Liburan ka kawah Kamojang Garut. Manehna urang Garut asli. Kuring kenalan dah harita teh kabeneran Pak Amprok di hiji tempat nu kabeneran kan ukur kuring jeung manehna di eta tempat teh. Manehna anteng netep kawah nu keur ngaluarkeun haseup nu ngelun. Kuring ge saharua deui anteng niteunan pamandangan nu endah. Pikiran jadi kumalayang nyawang alam ka tukang waktu panggih jeung manehna. Kuring anteng netep pamandangan nu aya di saboderen kawah Kamojang. Bari lempang terus niteunan kaayaan saboderen. Teu katenjo di jajalaneun teh sarua aya mojang nu keur netep kawah nu terus-terusan ngaluarkeun haseup. Kuring nubruk manehna. Kuring reuwas manehna ge sarua reuwaseun deui. Duh, hapunten Neng. Cek kuring bari terus nyengkatkeun eta mojang. Da tepi ka labuh atuh. Teu sawios. Cenah. Kadenge sorana limpu. Barang tepat kuring molohok mata simeuteun. Nya kitu deui manehna bangun nu kasiman ningali kuring teh. Teu molohok kumaha atuh. Eta rarai mojang teh sakitu geulisna keur kuring mah. Sora cureulek pakulitan bodas. Pangambung mancung kuwung-kuwungan. Duh. Eta lambai mani beureum lir ibarat buah dalima. Angwan busana muslim pantes we. Wanoja solehah sajongjonana mah kuring jeung manehna silih pelong. Kuring kaget jeung atoh bisa Pak Amprok jeung nu geulis teh. Neng, teu naon. Kuring nyarita nyadarkeun kaayaan. Henteu Kang. Manehna cengkat. Hapunten Neng, sakali deui akang nyuunkeun dihapunten. Sanes ngahaja akang teh. Bakatku helok ninggal pamandangan nu endah, dugi ka teu katinggal aya bidadari payunan teh. Cek kuring bari seuri. Manehna seuring ngadenge caritan kuring gitu teh. Nah, mana kitu bidadarina Kang? Cek manehna bari luak liuk neangan bidadari. Kuring seuri. Gening nu geulis teh resep banyol oge. Ieu payunan akang. Oh, panyana teh di mana? Abdi mah atuh sanes bidadari. Tapi wanoja kampung. Bau lisung jauh ka bedug. Manehna imut ka kuring. Hate beuki ratug nenjo imut nu geulis sakitu. Kareureutna mani kitu Neng mah. Sakitu ngotana nyebat urang kampung. Da nya atuh nenjo dangdananana mah sakitu ngotana teu aya tanda-tanda urang kampung. Angkeuhan teh meureun urang Bandung mah nu harita keur piknik ka Kamojang. Da muhun abdi mah urang kampung. Akang kan teu acan kenal ka abdi. Cek manehna nu teu waleh imut. Oh, muhun nya. Teu acan kenalan. Nepangkeun atuh. Abdi hilman ti Tasik. Kuring ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Lin, cenah bari nampanan leungeun kuring. Barang paterema leungeun aya rasa nu nyangkarukna hate. Rasa katarik ati kapentang asmara ku eta mojang.
karasa lemes kulitna teh. Jauh lamun disebutkan urang kampung mah ngadenge ngaran Lin-Lin. Asa inget babaturan waktu SMA. Kuring boga babaturan nu ngaranna Lin-Lin oge. Ngaran panggilanna da ngaran aslina teh Lok Kilin. Sok di Lin-Lin kitu. Manehna teh katurunan Tionghoa. Da di sakola ku kuring mah barudak katurunan Cina jeung Pakistan teh aya. Akang teh di mana Linggi? Akang mah di Tasik. Leresan Mangkubumi tembal teh bari panon mah teu woleh neuteup ka manehna. Mangkubumi atuh abotnya Kang. Mangkubumi mah cek manehna bari seuri. Gening nu geulis teh resep banyo. Sumohon geulis. Teu karasa kuring nyebat geulis ka manehna. Da memang kanyataanana atuh. Akang mah sok ararisin ari disebat geulis teh. Tapi ketang alhamdulillah lah. Da memang istri mah gareulis sadayana ge. Ke punten, dupi Neng Linggi di mana? Kuring nanya ka manehna. Di Samarang Kang. Di kampung abdi mah. Jawab manehna. Di dinya mah kuring uplek. Ngobrol mimiti nanyakeun jeung saha ka eta tempat. Nanyakeun sakola nepi ka nanyakeun alamat lengkep jeung nomor HP sagala. Harita kuring asa kagunturan madu kasinugrahan ku wanohna kahiji mojang geulis eta. Sarua manehna ge masih kuliah di hiji perguruan tinggi nu aya di Garut. Geus tingkat 3 cenah. Harita kuring mah keur nyusun skripsi. Heuleut 3 bulan ti harita kuring nganjang ka imahna. Maksudna mah rek ngajakan ulin ka Cipanas Darajat nu aya di Samarang. Teu jauh ti imah manehna. Sok sanajan teu panggih salila 3 bulan. Kuring sok rajen WA-an jeung manehna. Di Cipanas Darajat kuring kedal janji pasini rek milu mika nyaa. Mika deudeuh mika cinta ka manehna. Kuring bungah waktu harita. Gening nu geulis ge sarua miharep ka kuring. Manehna nampak ka cinta ka kuring. Neng Lin-Lin. Reg kuring ngarandeg nyaritana. Asa tuhur ti koro teh. Duka kunaon atuh da biasa nama. Lamun nyarita teh sok norowelang. Harita mah bet hese. Kah aya naon Kang? Manehna neuteup ka kuring. Akang tehnya karep bade ngiring mika nyaa ka Neng. Nah bade ditampi. Manehna ngahuleung sakedeung. Luk tunggul kuring mani deg-degan sok sieun. Jawabanana sulayatina hareupan. Kang Hilman, pami akang bade leres-leres mika nyaa ka abdi, mangga teh teuing. Mung abdi teh batan sakibuk tosna. Abdi mah ti kampung, jalmi sagala tuna. Nah moal isin nyaningkeun diri abdi. Manehna neuteup ka kuring semu cangcaya. Akang janji rek mika nyaa, mika cinta ka Neng. Cek kuring bari sarua neuteup ka manehna. 2 teutepan paamprok. Duh Gusti eta soca pangambung. Komo eta lambeuy maneh galing sarta beureum lir. Ibarat buah dalima. Harita hate kuring pinuh ku kabagjaan. Alam dunya teh asa dua-duaan. Cipanas Darajat jadi saksi antara kuring jeung manehna. Janji rek silih mika nyaa, silih mika cinta. Angin ngahiliwir, mepes rasa bayeungyang. Dangdaunan tina tangkal nu aya sabudeureun tempat kuring diuk. Paduduaan panting keresek kawas nu
ngabagiakeun dua rumaja nu geus ngedakeun janji pasini. Hapunten geulis, kuring nulis status dina akun Facebook nu kuring. Tah kitunya pamiarsa dongeng ti sim kuring Ujang Comro anu ngeunaan darajat mawa carita. Mugi ieu teh dongeng tiasa jadi mangpaat, tiasa jadi hiburan oge nya kitu. Punten tos lami sim kuring teu maparkeun deui dongeng kanggo baraya Ujang Comro. Punten ieu teh rada kirang raraos tinu Tikoro nya. Tuka memang ieu musimna nuju biasana tinu halodo ayeuna musim panghujan rada kirang raos gitu. Mugi we tiasa emasian hiburan kitu salajengna ka barayanya. Mun atuh sim kuring dilajengkeun di waktu anu sanes pamit heula. Amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.